sanggar tapi padepokan barunya sebut nanti orang Sunda mah padepokannya maksudnya gitu tawa tempat gitu ya hewan serapan padepokan Bapak Ujang Daros saya karasan singkuring menuju Amangan ngopi ngiring sareng Bapak Kabid dah itu ngiring singkuring ada mah ada sok yang ngiring Bapak Kabid naon karasan singkuring di DG tepang sareng Bapak Kabid kebudayaan gitu sok sareng majar teh bosen deni deui gitu tah eta gitu nyawa wae teh apal wae seukeut jadi urang di dieu singkuring sareng rerencangan saparakanca ngahaja gitu tos heubeul kamari kan teu ngadangu pisan seni Sunda lantaran aya corona nah ayeuna cik mang Amang alhamdulillah ya dina berkesenian masih jalani Mang Daros teh lumayan alhamdulillah tong nyebut lumayan aya fitinya lumayan panggungan tapi kan ayeuna mah da kopi nya sabaraha taun Mang ngayakeun kesenian kieu tukang itu mana ada di zaman mana eta wing mah katarik teh Mang Daros teh kalagu bibir merah teh eta volume yang sabaraha hiji da rekaman pertama teh sabaraha kali mah teh jiga nama eta mah volume anu geus ka 25 26 lah apa disebut bibir apa coba salah bibir ceting lagu nanti gini para YouTube sedayana tos ngawitan menuju latihan gitu kanggo persiapan sabada corona teh jadi tos siap sayogi gitu pakapulan Bapak Ujang Daros gitu aja anu alamatnya teh di Campaka gitu para YouTube sikuring aya di Campaka gitu kurang sadayana menuju latihan katawis kalarasan para pangrawit acan aya nanging sementawis ku kacapi heula teh kaca kacapi
Gini nanya udah bapak gitu bapak. Ya, pada YouTube singkuring pada nyobian ngenang. Coba latar gaca. Tah ieu teh kenang Purwakarta Subang Karawang mah kieu beda jeung kenang Girang nya. Ieu teh aya 1 2 3 4 5 8 nya Padaros kenang ke Padaros 8. Upami Sumedang awat atarapi Bandung salapan. Nah, ieu mah beda gitu. Ieu na oge ku ieu nya Padaros ku naon teh? Kulitnya biasa dianyam gitu. Nah, urang cobian duka tiasa keneh duka teu singkuring heula guguru teh gitu ka Padaros gitu. Ka Bapak Ujang terus oge ayam pap di dieu alhamdulillah mudah-mudahan. Nah, ieu teh panepak ieu. Oke, para YouTube sedena. Nah, para YouTube sedena turun mangga order wae abdi kanggo tukang kadang tapi Alim jadi tukang kadang organ tunggal abdi. Para YouTube sedena sakitu silaturahmi singkuring nembe parantos nyobian kenal di dieu nyobian liweteun sareng oge nyobian kacapi di dieu tadi teh disuguhan malihan kumaha euy sareng Mang Ujang. Alhamdulillah panampian ka singkuring saya pisan oge sareng reng-rengan di kebudayaan oge alhamdulillah. Atau semantawi singkuring oge bare pamitan jalaran bare istirahat gitu kumargi teh enjing itu jalan-jalan bare pamitan ka sadayana atur nuhun ku parantos nyakseni perjalanan singkuring ti Awit dugikeun ka Wakasa gitu nya. Mangga ya jangan lupa like and comment. Komennya dibuka teh, dibukanya, buka we nanya. Like kebudayaan oke ulah hilap ya. Kebudayaan Purwakarta di share, komen, like and subscriber gitu nya. Subrek gitu nya. Nah, oke sareng channel ieu anu singkuring channel Leuweung Seni gitu. Hatur nuhun ka sadayana.